Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu kumaha puasana lancar mitra, mudah-mudahan lancarnya sedayananya. Hatur nuhun kanggo anu parantos komentar sareng maparin like-na oge manco dongengna aya Kang Karwita Simatupang, Neng Risma, aya Petani Banten Kiai Sohib, aya Kang Ahyar Kaira, aya Kang Edi Setiawan, Neng Lilis Suryaningsih, aya Neng Isma, aya Kang Dedi Jubaidi, aya Neng Dania Andriani, aya Pangkeh Doyung, aya Neng Alika, aya Kang Holil Wae, aya Teh Eli Karwati, aya Reva Yaza, aya Teteh Ratna Antasari, aya Neng Risma. Atuh nuhunnya. Mangga mitra urang lajengkeun dongengna, urang tamatkeun dongengna mitra. Mitra kaum dangu kuwu Syarif yakin pisan mustahil juru tulis wadana nepi ka ngabongkar imah batur ngadon maling asapi moaleun moal salah pipah padudanana teh tinggaleun dinggon mantri polisi basatas bobogohan balik manehna jol datang bangsat laluasa we meureun dan ugelis ti bralung seurut tadi sosonoan. Pipa padudan karampid waktu sinu maling teh ngaringkid barang palingan atawa ngahaja boa arek dilumayankeun tadi nama. Tapi barang keur nyortir barang palingeun pipah padudan teh potong sot we ditunda di saung aki aduhuri. Dihijikeun jeung calana jero pamajikan mantri polisi oge barang nu teu ka arah sejena atawa memang geus potong ti tadina dipikeun ku juru tulis wadana di imah mantri polisi ti dinya mah lat we poho geus sapatemon jeung pamajikan mantri polisi mah juru tulis wadana teh terus indit da sasat eueuh nu bogaeun pipa padudan anu kawas kitu teh lamun lain kagungan juragan juru tulis wadana nyalira.
Mitra kaum dangu red deui ku Sarip ngararet ka juru tulis wadana. Nuker ngaharuk wae teu buru ngambul buaya putih teh ayeuna mah. Sanajan ngan saukur pating ku cewis ditukangeun, sing horeng si mana horeng geus loba kabejakeun. Juragan Suradikarta teh rampus kabikang. Teu kaup ayarang da herang-herang kudu wae dihakan. Malah aya hiwir-hiwir beja leutik pajar kungsi ngongkon nanaon nitah ngawin awewe nu geus reuneuh ku manehna. Muruhan batur titah ngawin awewe nu geus reuneuh ku manehna. Turug-turug parawan pisan nu diheureuyanana teh. Mejeuna kituna teh da boga pamajikan kakolot. Ngajodona kadinya teh kusabab geus kaeurad ku kaayaan Nyi Saripah. Kitu ceuk nuting kecewis teh. Lalaki nyalindung ka gelung, ninggang diipis iman pantes rek lalacuran oge. Kasartaan ku rupa ongkoh nu matak Nyi Mantri Pulisi kaedanan oge da ieu ge sarua. Pamajikan Mantri Pulisi ge sarua kawina ka kolot. Ceuk barudak teh mah ceuk barudak kudu ditukeurkeun cenah ameh nyetel kitu. Mitra rada lila ku Sarip jeung juru tulis wadana pating haruleungna teh. Geus teug wae ku Sarip teh dina hatena yen juru tulis wadana moal daekeun ngakujina da katimbang leuwih gede pibalukareunana. Manating we meureun ngamukna Mantri Pulisi. Lain ti kitu teh Nyi Saripah, bojona juru tulis wadana moal teu menta ditalak. Lapur mun eta leupas teh moal teu asa dibeuteungan nyusu da puguh tuman sagala dicukup ku juragan. Maksud teh da puguh tuman sagala dicukup juragan Suradikarta teh ku Nyi Saripah pamajikanana. Mun Nyi Saripah bojona teh nyahoun yen juragan Suradikarta salingkuh jeung pamajikan Mantri Pulisi, weuh mana teuing kiamatna engke di imah. Kitu panalaruk kubu Sarip nyeung nu ngaharuk bingung teh. Palai ngaleut ceuk kubu Sarip tapi juru tulis wadana teu nembal semet-met acan ngan ukur ngararet meusan. Bade ngajurungan ka warung. Ceuk kubu Sarip red deui ka Suradi neuteub sakeureung. Atanapi palai dikintun ti bumi bade ngajurungan atuh ka ditu nya. Juru tulis gideg kapikir meureun pibarabeunana mun menta dianteuran teh. Pedah naon cenah meureun ceuk babanyikanana tara-tara ti sasari salaki betayang diantaran nginum sagala ka balai desa. Antuk nama ku Sarip nitah nyokot si Tiis ti warung si Isoh. Meningaleguk juru tulis teh awahing ku halab-hab meureun. Nyeung kitu mah ngaleketei hate kubu teh. Nanya juru tulis wadana rek wani ngaku maling. Mun teh mah nepi ka kapaksa ngaku ngabongkar asal moal area nu percayaeun jelema teh. Nya maksud teh asa moal area nu percayaeun jelema teh. Beda deui jeung lamun ngaku jina, moal teu pada ngaheuhkeun. Tapi kumaha karep jenisna bae rek ngaku nu mana kitu cukup teh dina hatena dina mangsa harita. Mitra kaum dangu rahuh deui juru tulis wadana teh ngarahuh. Kawas nu cape ka bina-bina. Kesang ngorolok kaluar ti sakujur awakna. Menang sababaraha jongjongan jempe taya nu lemek. Kuwu Sarip geus sababaraha kali ganti rokok. Hatena ngaleket teh nyeung nu ngaharuk hareupeunana teh. Ras ka awak ras ka anak. Mana teuing wae mun kudu ngarandapan kitu teh.
paingan cekolot nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan temencog cenah kasaksian pisan ayeuna kumanehna karandapan pisan ku tukang ngalajur nafsu teh. Mitra telila jung juru tulis wadana cengkat lalaunan laju netep banget kubu nu kedengar rasa kenikmatna udud. Kang kubu cenah sorana ngagater renghap deui ngarenghap kumaha teh sing watos we atuh ka abdi ceuk juragan Surakarta semu ngalengis. Hawatos kumaha eta padudan disuhunkeun lah Kang kubu pati hurip abdi aya dina pandangan Kang kubu ceuk paripaosna cik sing hawatos abdi hirupan har ari kitu mah juragan teh ngajak sailon ka abdi sami we sareng ngagelapkeun barang bukti panginten. Duh Kang kubu piraku tega ningali abdi asup ka bui tanpa dosa ukur katindih ku kari-kari. Juragan ulis pangeran mah taranang geui ti bongkokna juragan. Mun laras juragan ulis telepat piraku dugi ka dieu pantos nyata aya buktina piraku ku abdi kedah disimbutan atuh sami wae sareng milu jahat panginten abdi teh. Pan saur juragan oge hukum teh tepilih bulu walatra keur sararea wayahna we ayeuna masing tu bari makana kadar tumampra kanu kawasa etang-etang nebus dosa nu parantos-parantos. Tobat juragan sanesmu puas nanging mangga ayeuna disasaran dina mana bisa kumaheun teuing nyerina hate siad nama kamari teh geuning popotonganna nembe saminggu parantos dituang ku juragan. Bisa kumaheun teuing perina hate kimadlasan anak parawan hiji-hijina nepi ka reuneuh ku juragan keneh malah bisa lakieuna nama nepi ka micen maneh ka Lampung. Saking kunaon eta teh jabi nu sanes-sanesna deui da seueur wartosna nu mawi pama juragan sing tumampra ceuk kubu nyelang heula ngenyut rokok. Etang-etang nebus dosa cek abdi ge. Mitra kaum dangu dikitukeun haruk deui nu tas ngalengis teh ngaruk barabai cipanuna ngalembereh kana pipina nu sapopoena gagah teh harita mah kawas budak pahatu inget kajenat indungna. Batin cerik cerati kasaha nitipkeun rasa sumalak pangasih hate sangkan to sumoreang do diri hungkul tu Jung kubu sarip nangtung terus nyelang nempo tina panto nitah nyokot deui cai ka warung katut dahareunana sakalian jeung keur manehna da puguh tisuk candaharna naon juru tulis wadana teh kalah ka udud we ngahayo ari poe beuki nyerelek beuki beurang dina kaayaan anu samodel kitu beuki deukeut kana waktuna pisumpingeun bandara wadana jeung juragan menteri polisi ti dayeuna teh. Ku kituna hate juru tulis beuki poek kumating engke upama dipariksa ku dunungan kudu kumaha picaritaeun kieu salah taya mendingna. Ras kana ucap kubu sarip tadi majarek milih nu mana. Nah ngaku malinging atawa kumaha atuh rek ngaku maling tobat Gusti ceuk nahatena kamanakeun derajat awak sapopoena pada ngambeuan pada mika serab nepi ka kudu diguyurkeun ngabongkar imah batur bari jeung moal teu dibui wiwirang di kolong catangnya gedenya panjang pajarkeun priyayi jadi bangsat rek ngaku eta maling ping-ping teh
sarua wae taya mendingna kacipta dedegan menteri polisi sanajan geus kolot pisan awak nama angger jangkung badag kumis ngajedig beungeut bosongot pikagi mireun Kasaha nitipkeun rasa sumalak pangasih hate sangkan tos sumoreang du diri hungkul tu kaleneng jam dingding di luhureun meja tulis ku Sarip disada sakali renjag we juru tulis wadana teh ngarenjag tuluy tanggah breh jam 1 ter we hatena ngageter leungeuna ngadak-ngadak ngadeg-deg pikiranana beuki tagiwur kumaha engke picaritaeun naon nu kudu diaku hareupeun dunungan kieu lain sing sarua salah cara numulung buah cakung dihakan paeh weureu teu dihakan paeh langlayeuseun cenah cek jero hatena awahing ku kasima jeung beaknya bingung tungtungna dug weh nyuh kana meja tak-takna raranjugan kabawa ku ceurik mireungeuh kitu kubu ngaleos kaluar panto dipeundeutkeun ti luar kulisi cenah bari ngagupai kulisi tungguan di dia tapi di luar weh ulah dijauhan kade ulah sina incah ka mana-mana menta dibaturan kuno kemit duaan mah bagi lir we jeung nu sejen bisi rek reureuh mah sina diatur ku lurah desa rek ngaropi rek darahar menta dianteran wae ti warung si Iso isuk di duitan ari kitu teras ditahan juragan ulis teh ceuk kulisi bengong si Sabda maling munding ditahan si Wasi maling hayam ditahan piraku ieu make kudu dibeda-beda tembal kubu bari ngaleos kulisi nyengir seuri ditahan ingat kana kejadian Bareto basa barudak didakwakeun maling rambutan teh kitu pisan nyeples ucap juru tulis wadana teh harita basa kubu Sarip rek jurut pisan kaburuan balai desa ada ngarandeg terus gura-giru balik deui sup ka kamar tulisna nyampak juru tulis wadana teh keur nyuuh keneh barang-barang bukti dikumpulkeun sup kana peti besi katut padudanana jepret dikunci ngajantang heula sakedeung leketei hatena nyeung nu keur katunggaraan teh ngaleketei leos weh geus ngamankeun barang bukti mah ku Sarip indit deui kaluar batin tekan diri-diri rasa tewale tunggara batin cerik cerati kasaha nitipkeun rasa sumalak pangasih hate mitra kaum dangu gurudug mobil datang klaksona disada leok mengkol ka alun-alun sup kaburuan kawadanaan reg eureun jut bendara wadana lungsur jut deui menteri polisi kubu ngajantang we nyerangkeun dina tangga balai desa katembong bendara wadana malik kalawang kantor solongkrong upas marta nyampeurkeun papariksa pantas nama bendara wadana teh nu dipariksa nyarita bari pepeta dununganana ngadeukeutan menteri polisi tembong ngaranjug tuluy tiluanana ting lalieu kalebah balai desa geus kitu mah gidig we kuwu teh muru ka kawadanaan srog gigireun upas marta baruk aya kejadian kubu saur bendara wadana sumohon timbalan tembal kuwu Sarip kumaha teh kumaha teh cek implangan kubu keheula tong waka rusuh muli Kang Mantri saur bendara wadana bari ngalieu ka menteri polisi moal kitu barudak urang mah deui hari si Sabda nya dibui keneh si eta mah
Da bongkar-bongkar mah pagawean si eta di urang mah jeung saha geuning urang korobok teh. Oh, si Arnawa, Sun. Tanya si Arnawa. Keur di luar lain si eta mah. Nu mawi abdi ge gamparan parantos mendak lacak ieu teh. Cek Kubu Mairan. Hah? Naon? Lacak? Baru manggil lacak. Tata. Kumaha cenah? Aya sawatawis barang-barang nu dikantunkeun di saung kebon Aki Adhuri. Panyawah juragan Menteri Polisi disimpen ku abdi gamparan di balai desa. Tah geuning. Sugan we perjalanan beunang. Can kambe-ambe jelmana paingan cek Marta. Juru tulis keur ka balai desa cenanya. Keur nguruskeun eta meureunnya. Tuluy ka mana tuh ayeuna? Ditahan ku abdi gamparan. Ranju gue Bandara Wadana ngaranju. Hah? Kumaha? Dedengehan teh juru tulis ditahan? Cenah red ka Menteri Polisi nu keur bengong bari calangap. Rek ngomong ka pihelan manten kudunungan. Red deui ka Kubu, red ka Upas Marta. Nurungah ringeuh teu pati ngarti. Damahna ge kakara kadengi harita ade juru tulis Wadana tuluy ditahan mah. Kumaha teh Kubu? Baruk ditahan. Ari kitu Barabat Kubu Sarip nyaritakeun papanggihanana. Tapi di kilungan keneh sangkaanana kana jinah mah. Ngadagangan ka jinisna jeung ka Menteri Polisi meureun. Ditendetkeunana teh kana perkala maling wae tuduhanana teh. Keun cenah sina kalapa bijil ti sungap bae perkara eta mah. Engke ari bangsat nu nyaan geus katewak. Tah kitu gamparan. Cek Kubu Sarip mungkas dongengna. Gogoda gue Bandara Wadana teh. Kadua Menteri Polisi kawas nu keur dikir. Upas Marta nya kitu deui. Leuwih kerep malah. Kawas nu sieun eleh kudunungan. kumaha tah Kang Mantri? Wayana wae atuh capek-capek oge urang pariksa ayeuna. Mun teu ngait urang sina balik. Karunya sok bawa ka dieu Kubu buru-buru. Kade di jalan tong kaciri siga tahanan. Bisi ngaguyurkeun. Sekalian jeung barang buktina. Jika itu barengan Marta, saur Bapak Wadana. Mitra kaum dangu singkat carita menang neang teh Srog juru tulis dideheuskeun kadununganana. Beungeutna sepa awakna ngadegdeg kawas hayam kakabueun. Ulis, kumaha teh atuh ieu teh? Saur Bandara Wadana kalayan daria. Ditalek kitu mehna teu nembal, ngaruk wae awakna rampoh poe. Nya Ulis teh boga lampah kitu. Juru tulis ngabetem awakna beki doyong. Cik nyarita, piraku pangkat juru tulis Wadana nepi ka kudu maling. Kumaha deui eta? Pangna padudan Ulis aya di saung kabon. Juru tulis kalah kameungpeun. Digulik saketeh, teu sakecap-kecap acan ngomong, cicing bae ngabetem. Kalah ngabetem. Kieu we atuh. Mun Ulis teu nembal wae artina rumasa maling nya. Juru tulis Wadana boro-boro nembal. Tak-takna wae raranjugan ka bawah ku ceurik. Nempok kitu Bandara Wadana kaciri kitu teh. Cengkelna kabina-bina. Pamenteuna geuneuk. Nyarenkeun ka Kang Mantri uruskeun. Teu tega ge moal kumaha lah da kaeudan ku undang-undang. Cenah bari ngadeg leos we mulang ka bumina. Mitra kaum dangu.
Teing saha mimitina dager weh beja nerekab pajar juru tulis wadana ngabongkar imah juragan Menteri Polisi. Kituna teh baripada nyambaraan saja jalan demi kuwu tecicingeun basa harita ngadenge ngaran si Arnawa disebut-sebut ku Bendara Wadana manehna asa diingetan ku kituna sapepeting manehna ngelayang nananyakeun ka ditu ka dieu. Seuk anu ngebejaan cenah sok ngadu di Ciburuy diburu ka ditu. Ceuk nu boga imah pajar geus lila tara aya datang pindah pangulinanana ka Walahar. Boga kabogoh randa anyar urang ditu diburu ka ditu nyamper urah Walahar. Ceuk nyiranda geus saminggu teu datang. Bejana ngabegod di pangronggengan di Pasir Tamiang. Atur rahuh weh ku sarip teh ngarahuh tapi capek-capek ge kapaksa dituluykeun. Lebar kulengkah mun teu nepikanna kanungtung teh. Berai beurang kakarak datang kadu dijugjug kabeneran geremona hudang. Sanggeus diharewosan itu cenah dienggon si Arsiti. Diintip weh ku kuwu sarip teh ditoong tina liang bilik. Tembong keur parorongkot geblus diarasupan renjag weh nuker pakekeup teh ngarenjag ting polohok lulungu korejat harudang si Arsiti ngajawang samping tambah buligir teuing. Mitra kaum dangu kulisi nuduaan numarengan ku sarip terus ngagalada. Anu gorehel teh tina koper si Arsiti aya sawatara potong papakean awewe nu kungsi ditataan ku Nyi Mantri Polisi. Gawat dirawatan si Arnawa digiringkeun ka kawadanahan. Teka catur di jalanna barang anjog Menteri Polisi marahmai awahing ku atoh asa kaubaran wiwirang. Ngan oro kaya geus kitu kuduna geus kitu nasibna juragan Suradikarta dina mangsa harita. Basa Menteri Polisi rek pok pisan ngajurungkeun juru tulis Sinamulang kaburu inget kana padudan. Oh ari sia ngabongkar ka imah sah deui saur juragan Menteri Polisi ka si Arnawa. Teu ka mana-mana deui ka bumi juragan hungkul tembal si Arnawa. Oh, ari maling padudan di mana? Da aing mah teu boga padudan. Oh, ti ditu tinggon juragan ngagoler dina meja alit gigireun pangkuleman. Lumayan ceuk abdi teh. Supaya diasupeun kana gembolan. Basa di saung kebon keur milihan. Geuningan pipah padudan teh potong. Katindihan ku guci kawas nama. Dina lebet gembolan ari demut-emut pibarabeun lur weh. Tembal si Arnawa teu kireum-kireum. Bohong sia. Da aing mah teu boga padudan dulu. Meureun unggah deui sia ka imah sejen. Ceuk Menteri Polisi. Oh, daek madu juragan. Teu ka mana-mana deui. Daek madu, daek sia mun cungur sia ditajong ku aing. Si Arnawa nungkup sungut bari muringis. Asabek sungutna diontrog sapatu cula. Ampun juragan. Daek dibentar gelap. Mung ka bumi juragan hungkul. Mitra kaum dangu ngadenge pengakuan ti bangsat samodel kitu. Menteri Polisi reup geuneuk rai pias. Beungeutna beureum lir beusi atah beuleum. Awakna ngagidir, timbul sangkaan goreng. Beuki dipikir, beuki yakin hatena. Keur mah geus aya timburu ti tadina ningali geureuhna siga nu beger deui. Leos weh. Manehna teh ngaleos ka kamar nu hiji deui nyamperkeun juru tulis wadana nu bangun lungse balas samaga hate jeung teu sare sapeuting. Juru tulis, naon ieu? Cenah ngahaok bari ngacungkeun padudan. Nempo pipah padudan, juru tulis beuki peot beungeutna sepa. Basa suku Menteri Polisi ngajengkat rek najong jol manten Bandara Wadana Lebah Lawang. Mundur deui weh manehna teh ka kamar nu tadi leos kaluar
ngagidig muru ka bumina. Barang nepi geblus abus haok weh ngahok pamajikanana. Goak istri na midangdam. Bari jeung ampun-ampunan menta dihampura. Leos deui weh ka kantor unjukan kadununganana. Mitra sabot bandara wadana Olohok tuluy meungpeun rarayna awahing ku isin ku kalakuan bawahanana. Na atuana gamplang jekuk weh. Juru tulis wadana ditampiling jeung ditajong ku mantri polisi. Aduh, ampun juragan. Cek juru tulis Surakarta bari nyengir nahan ka nyeri. Atuh mitra geus gardeui beja teh. Nerekab amburatel kamana-mana. Ganti lalakon ayeuna mah. Bubuhan rea sungut jeung paribasa pisan deui. Maksud teh bubuhan rea sungut jeung barisaan pisan deui. Nganggitna teh komo basa beja eta nepi ka barudak mah. Lain maling baju samping atuh euy. Maling daging puhu ping-ping eta mah. Maling daging puhu ping-ping atuh. Cek si Darsi bari ngawarangkong di jero gardu. Badagul budi aduannya bosongot bade amprotan. Tukang bobok, tukang taurok, tukang ngabongkar androk, gedingan gan ulis tehnya. Cek nu sejen, nempas. Tuluy atuh jadi kacapangan sadarea. Paribasa urang ulin ka malingping cenah. Sugan menang daging ping-ping kitu. Gehgerna pisan mah dina malaman pasar. Waktu rombongan longser ki Wilastra ngaduan mamarung. Si Bayoh ronggeng nupang bahenolna bari ngigel teh ngelak wae ngawih lagu buah kawung. Gerdei nu lajo teh surak bari ting saruit ngadenge sisindiran. Bubur hayu ulah geuning lemeung hayu cenah akang dituruban geuning pucuk seureuh. Batur hayu dengan hayu dunungan ge dikeureuyeun. Kokosodan lah geuning ngan sorangan. Akang nyeri panon geuning hese beunta. Bobogohan jeung dunungan rek nanaon punten heula cenah mitra. Atuh nu nongton keur bae sarurak bari ngengklokan. Malingping kitu ceuk barudak bujang ngagorowok. Mitra kaum dangu sanajan tutulus dibui data kabuktian maling tea. Juru tulis wadana kapaksa ngadedetkeun maneh di imah upas marta. Kusabab Nyi Saripah bojona tea teu daekeun ngampihan. Kalaka ngagohet menta ditalak menta diserahkeun. Teu eulem-eulem menta talak 3 cenah. Heureut sawatara minggu juru tulis Surakarta dipindahkeun ka Kacamatan Sikluk nu aya di Pakidulan Banten. Cek nu nyarita mah ka Kacamatan Malingping cenah. Siga nu katuliskeun jurig tasnalah juru tulis Malingping teh beterus dipindah tugaskeun ka Malingping nu aya di Banten Selatan. Kembang gadung nu kahatur nyangakeun ieu pangbakti Palurah Serang Mekar neda kasarika tapi pangbakti
kalawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sadarehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tuluy dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan dibisobat. Masya Allah.